Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan vlog Oma. Sekarang adanya lain tempat ya, adanya di Patingasuh ya. Puncak Patingasuh ya tuh, guys ya. Di puncak nih guys ya, tuh ini yang kemarin dibongkarnya pakai kampak tuh, dibakarin Mang Oli, ngerusak, suluh dibakarin tuh. Oh ya, lagi dibakar-bakar tuh. Soalnya sampahnya banyak banget. Kayu-kayu itu, rumput-rumputnya pada tebal banget. Kayak kasur segulung-segulung gitu ya. Tuh. Masih jauh ya tuh, masih lama pekerjaannya, sih lama tuh. Tuh masih jauh tuh, masih jauh, masih. Ini baru sampai sini tuh. Sekarang alhamdulillah udah rada kelihatan tuh terang, nggak kayak Tegalan kayak kemarin. Masya Allah, segini seminggu ngerjainnya, seminggu kali 6 orang, 36 orang seminggu ya teh dia teh kan. Dari sini ke situ seminggu nyampe hari ini segini doang tuh. Ini juga belum selesai tuh, pinggir-pinggirnya tuh masih dikerjain, bikin 36 orang. Saking apa kerjaannya ini yang bikin rumit. Harus sabar dan telaten, nggak bisa asal tinggal aja. Aduh, nanti kesandung bisa jebol kaki. Nah, macam begini tuh kayunya, gimana kagak itu kerjaan bikin lama. Tapi kata saya bilang biarin aja rada lama, yang penting apik kan. Kalau hari kiamat kan jadi rada apiknya Mang Oli, jadi jongjon kan gitu untuk orang tesiun kasandung. Mun ku bedog wungkul maduh. Tinggal ngararapi sisi nawenya gitu lobang we. Nanti mun di lobang ku pacul we di lobang-lobang kitu we nya heula meureunnan. Itu tuh, nu ibu yang daekan tuh. Jadi hari ieu mah tunggul teh henteu loba teuing gitu. Aya mah aya nu tinggalin kan teu parah gitunya. Henteu sieun ti Tajong urang, oh sieun lah gitu. Jadi rada apik kan gitu. Meureunnan ieu teh baheulana teh aya kapolaga sagalanya.
teka urus kapulaga tuh pohonnya ini nih. Tapi puluhan tahun ditinggal sakieu nama masih hirup bae teka urus ke. Oh, engke manon teh nyen saung teh dinu tangkal itu tuh. Me di tengah. Nya. Nah urutna di dieu. Tomper ting ka dieu. Di dieu wae. Cibugal ditinggalkeun. Oh, Cibugal mah tempat transit memang tiba heula ge. Tempat pangeureunnan. Pangeureuhan tas Cikeler eureun di dinya. Emang oli ka Cikeler apal tuh? Apal? Ku Mang Uhem. Nah pernah ku Mang Uhem gitu? Pernah dipolah teh tani di dieu teh. Lebakeun anu ieu. Mun sunaria geuning nya. Baheula enggak kok memang sendiri. Sawah. Di sawah di kebon. sawah. Oh. Di hanapeun ieu kan sawah. Iya digawe kok beli. Kira anyar kakarentang. Bawa ku dijenat disaripkeun. Saha sarip? Jenat teh. Sarip. Adi namung saripkeun. Sarip mang adi namang solihin. Nah ari kitu maot. Oh. Maaf na teh. Heula bapak si Ari nya jeung Mas Arifin. Oh, sarip apa? Ingat gitu. Malwa ka ngaropi? Ngopi teh. Kemari ge tengah 12 sakarep ngopi. Oh, hayu we digarawe. Ngopi cenah. Ulah punung Bapak Empring. Karep karepna teuing nah teu ngopi ge lah. Oh, tanuraneun ieu mah. Ngopi cenah euy. Makana digawe tuh. Anggeus-anggeus. Eta bagian mah di dinya. Nah, hayu we di dinya betah pisan di dinya rarasaan teh. Eta ditinggalikeun wae sih digawena. Euy, digawe ulah ditinggalikeun wae. Ya dioprek. Dioprek wae. Eueuh kabosen cicing wae di dieu hayo. Saminggu di dieu nya. Nih di sini seminggu nih. Ari eta tangkal naon nurun tuh? Oh. Suren. Tinu Pak Haji cenah, Haji Kawali meureun. Ari geus teu daroyan ngopi alhamdulillah, jadi meh teu make kopi. Si godeg teh da nuna gemuk teh di dieu wae cenah belah mana di dieu. Da engke si godeg nu ngaturna lah isukan.
Abi mah daek ka Jakarta heula ayeuna. Kayak balik ti dieu. Ek milu ka kota. Ulah cicing we di Patingasu kali-kali atuh ka kota. Euy. Harerang, harurung di kota mah. Ek neang heula nu harerang. Oh, kamana eueuh balik mana nya? Si kuya teh. Tuh indahnya. Tuh. Bolak-balik. Itu. Lega, caang mak caang ya, itu caang bagian. Ayo kita tengok dulu yang mau ngopi. Waktunya ngopi. Woi, Bapak Empring kemana? Ubui sampo cameok tuh. Masya Allah. Aturan mangala sampuna ka bener anu gedean. Oh. Jun, kemana wae Jun? Tidak ada suaranya. Dibawa jeung kantong. Dibawa jeung kantongna. Karena gelas anu anyar cantik kan? Bapak Empring. Weh. Kau tinggalan. Yakeun sia. Bapak Empring. Cing atuh sampai sameokna. Bener teh. Aduh. Ubar. Mengenang 40 tahun ke belakang gitu. Aduh tuh panas ya. Rada pengker mah. Cici begelin ya. Kamari ai sugan teh, ceng teh aya sampo beureum. Ceng teh nya puluhan tahun ceng teh ieu kebon. Hog aya sampo ngora. Di dieu. Di ditu tuh. Ai kurang teh dibawa we tunahna pun duduk kuy. Ai ngomong ceng teh Mang Sair, sampo ceng teh heug. Aya geuning ceng teh puluhan tahun juga leuweung. Wah aya sampo ngora ceng teh poing dibawa ceng teh ieuna. Naon nya cenah eta mah sampo ti Lebak. Dasar teh. Halus baheula ngeburuskeun teh. Anu kutingan. Ai turuh manten pan teu kadahar. Halus atuh. Aduh, isuk tinggal alun. Isuk di teang. Rag rokok dina teh talusan. Aduh, kakal mau buker. Beakun. Dibeakeun we ka buruk. Tengah hari tapi mendung ya begini tuh.
air tangkal anu sok ngareuy anu geuningan di kadek nyuruluk saya bisa dipakai minum naon ngaranna? Satahang. Lahang. Teu atuh naon ngaranna na gitu. Tapi basa di nasi mah enah mah aya tah di daerah Garut gitu eta teh.